Niat janjian teh ka mana kitu nya. Di tempat geus alus ieu janjian janjian jam genep cenah. Urang ka di jam 5 wae. Kira-kira ke mana tah? Gak aku nyangsang lagi dulu ini. Atau ada gua nanti dulu gitu nyami kacirian nyanyi celek. Lah di lu. Ini mau di situ kacirian. Hoi. 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 Kedengin gitu. Hoi. Ya hoi. Ya. Hoi. Hoi. Kedengin gitu nya. Gimana dia belah mana tuh sungkeran ti dia? Hoi. Kita nungguan di di. Kae di gunung mana ya? Di gunung Rambetuk, Leungit, Laleur sagala aya. Nepi ka ucing digulung aing mah. Aduh. Duit teu boga. Mah uing ka masa pubut. Emangna aing balita kitu nya? Coba pikiran cenah. Ang aing tengah bekelan. Yeuh cenah jeung dicukur jing. Ieu mah. Puguh. Buuk nasional. Jadi lamun uing dicukur ieu mah eueuh ka kasepna gitu. Ang urang sarua di kopsokna. Brengsek pokona. Kabak kitu nya. Kabak dak ka mana cenah? Hoi. Ingis nungguan 3 peuting di dieu. Cenah kemarin nak janjian. Janjian jam genep. Kurang ditungguan tadi di dieu. Jadi tadi di kamari. Balik wae cenah. Halo guys. Lagi lagi. Apa? Ini loh. Ini apa? Viral. Halo guys. Jangan nambah atau ya subscriber ini channel YouTube. Ngomong Indonesia kok santai. Kalau tetap dia biasa. Betul habis bersih ya. Ya Gas. Aduh. Naon mana? Uing itu tungguan di ditu cenah janjian. Ih, saha nu ngajak janjian jeung mana? Di. Ya cenah ka mah teh janjian cenah di Cibodas. Iraha urang janjian mana? Kamari eta dina Messenger nu ngaranna Ehoy saha? Nya maneh lah. Kitu mana boga HP? Nya boga.
Wah, sama jangan masih siama boga HP mah mungkin. Mana HP lagi centong meren. Sak ngaledek nya. Salah naon tadi sekali di urang. Mengapesan karena Janjian nya di Cibodas. Asik mobil ari maneh. Tuh. Mimpi sama. Mimpi. Eta Mau mungkin kalau masa gelis orang janjian di mana? janjian dina messenger teh. Hei, jawab dikit. Mana nyaho gitu messenger lawan? Siapa? Otak tahu mi kitu. Pokoknya mah dina messenger pokoknya mah aya ngaranna messenger dina HP aing. Nanti nyaho jeung naon gitu nya. Ngimpi Tapi meureun aya mah. ehoy. Kudang heula. Ulang ngimpi wae, kudang geus teh. Iraha urang janjian mana? Urang janjian mana urang mah? Yeuh, ehoy, urang ngomong kitu ge nya. Cek dina Al-Qur'an, cek dina hadis, pokoknya mah urang teh bogoh ka maneh. Cuma peka-peka ceng ge belengeap. Ya Al-Qur'an jeung hadis ngomongkeun mana? Teu penting pisan ngomongkeun mana? Pokoknya mah di dalam hati aing teh ehoy gitu. Cenget teu peka-peka. Ih, belengeap. Saleheung lamun maneh beunghar ieu mah beunget teu. Good looking. Beunghar hanteu. Gak perlu good looking. Perlu Good looking non. Ya alus beungeut atuh supaya. Apapun nama ek naon syaratna wae bebas gitu. Asal mah diterima urang gitu. Benar. Heeh, satong belanggap we teu peka-peka. Belanggap. Orang daeknya ya. Orang daek selaku jalma nu geulis nu dipika bogoh ku maneh. Orang daek jeung maneh. Heeh. Tapi aya syaratna. Naon tah syaratna? Maneh kudu nuturkeun naon nu ceuk urang. Sagala wae nu ceuk urang kudu diturutkeun. Ek bulan diajul gen hayu OTW. Tapi ulah ingkar. Ida moal. Sumpahna ge moal. Mohon pokoknya. Sok bisa diterima. Ya, soalnya eta hiji syaratna. Ai saatna sakit mah gampang sih. Bukan mah gampang. Pokoknya mah ek diterima moal. Kurang diterima. Asal dengikeun heula. Dengikeun heula ya syaratna. Buk aing asa beki panjang terima ku maneh mah. Dengikeun heula aya syaratna. Naon syaratna naon? Maneh dengikeun. Maneh Itu kabeh asa neuing kabeh sia we. Ye, syaratna maneh kudu nuturkeun anu hayang urang. Sagala nu urang diomong, nu diomongkeun kudu diomong. Gampang. Ek matahari diajul. Ek ayeuna kaputing Siapa duduk manten beren? Bukan mah. Hari mah. Naon we nu diperintah ku maneh kurang mah dilakukeun. Ulah ingkat tapi. Heeh. Kitu baiklah. Siapa tuh puguh pisan? Geus diterima ieu hayu. Terus orang kumaha? Dikubur darinya.